Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ngaturan wilujeng wacikiwari tepang deui sareng simkuring di channel Tony Pelek. Rupina simkuring sejak apresiasi tina kawi-kawi Sunda. Rupina aya hiji karyana almarhum Kang Ibing atuh bilih tinyang kolong tingkana waktos urang sanggakeun hiji kawih karyana Kang Ibing. Oke, ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe wae. Oke, di toe loncengna atanapi tiasa share sareng komen. Semoga urang sanggakeun wilujeng manco wilujeng ngadangukeun. Neke saha kudu balaka nyamritkeun tatali asih naku kudu nyarita nyampaikeun rasa katresnan nekeun saha kudu balaka ngeureutkeun tatali asih nakumaha kudu nyarita maheutkeun rasa katresnan sakapeung sok nanya diri naku nganggung hati begandung niteungan kanu saurang liuk gandrung ngalayu kacapi nu jadi saksi nyaksieun lalakon diri rupakeun natrat nyarita tandai puring micinta Alhamdulillah rupina apresiasi di simkuring dicekapkeun wae hapunten anu kasuhun buah bilih petikan kacapina kirang merena atau napi brik suantena desa pagodos sareng manah
pamirsa sadayana sim kuring data wakuf anu kasuhun sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun urip Sunda.